Tuh deh, ini rese ini luhur. Banyak. Duh, Lek. Papan kayak euy. Keur nyam heueuh. Balik aya teu, aya jeung aing aing kemarin ningali liwat. Heeh. Leubeut teuing usaha urang alawe janya ayo aing. Ot, kejeng itu aya dan kenal asamnya mah. Sampai ke gai. Ayo. Hei. Nang mana sih? Ada mah anu aing. Main. Emang gitu sih ya? Nya lah. Oh, nyampe ka tuh aing mah. Da aing ngarep menta maksudna. Mana rasana? Ieu, Anu aing menang. saeutik. Kok gini sih? Ya. Nya lah. Mangat. Heula tuh aing hayang mengalah asam maksudna. Wae ngal asem. Dan bisa aku sia kaben wae. Mangkat geus. Satu aing mangkatnya. Ayo. Mana wes ya? Ngalah asam. Ditipu saya. Teu ku aing. Padahal mah ieu asam saha gitu nyaho. Apa? Kalau ke mau. Tah mangkat aja teh. Bener. Aing seurah alam. Siap. Aduh. Rek. Lah, apa rek? Oh iya pulungan tim. Yuk. Alaan di tim. Mumpung eueuh anu bogana nyala. Goblok si anu alaan asam aing euy. Saatnya jelema teh nya. Hoi. Sia. Ngalaan asam aing ngeunah wae sia. Ye, ku aing dibalepet geus sia ngalaan asam aing. Ku belak wae sia ku aing. Ngeunah wae sia. Urang mana nya? Blog yo budak lu aing mah ampun ya. Kalau asam aing coba yo, aduh asam aja pada kiborongkot dan nepi ka beak ieu, nepi ka gulir goblok ku aing lamun panggil dia budak awas dah. Anjing teh nya. Aduh, goblok pisan yo. Sampai diborongkot nyoba ku aing suka anu nempuan ampun budak ieu.